Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ma walaysa jarral khobar. Wa ba'da ma walaysa jarral khobar wa ba'dala wa nafi kana qad yujah. Wa ba'da ma lan ilm sause ma hijajiyah. Walaysa lan sause lapad laisa. Jaro ngajerakan. Jaro ngajerakan opo albaun ba jaidah. Opo alba ba jaidah al khobaro ing khobar. Wa badala lan ilm sause lah. Wa nafin lan wa nafi kana lan ilm sause kana kang den nafiaken. Lan ilm sause kana kang den nafiaken. Qad yujar terkadang dan dierakan ya khobar. Qad yujar terkadang dan dierakan ya khobar. Finakirati u'milat kalaisala wa qatali lata wa indal amala. Finakirati inglam nakiro u'milat dan amalakan kalaisa hale tetep kaya lapad laisa. Opola lapad lah. Wakotali lan terkadang nyanding. Wakotali lan terkadang nyanding opo lata lapad lata. Wa lan lapad in nabiah. Dal amal ing iki beramal. Wa ma lilata lan orang ono ikut tetep kade lapad lata bisi wahinin ing dalem salian lapad hin amalun uti beramal. Wahan kudiroki lan uti ngabuang kang andue rapat. Lan utawi ngabuang kang andue rapat iku pasah masyhur ya had kudirok wal aksu lan utawi sabalike iku kola kidik ya si aksu iku kola kidik. Af'alul muqarrabah Bang juga catat. Khobar hal tetap kayak lapad laisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ma walaysa jarul ba khobar wa ba'dala wa nafi kana qad yujar. Wa ba'da ma asal nabet wajaro dinya lempong marah nyusun genana-genana wajaro jeung ngajeerkeun naon albaun ba al khobaro kana khobar ba'da ma tina saeusna ma hijajiyah walaisa jeung lapad laisa. Jadi sok ngajeerkeun ba jadidah kana khobar lapad ma jeung lapad laisa anu mana ma hijajiyah maka disebut ma hijajiyah sabab ecek Bani Tamim ieu ma teh teu beramal anu beramal teh ma dieu mubuh ulama Hijaz maka disebutkeun ma hijajiyah ma anu beramal seperti lapad laisa tak
sok bukti ayana ieu nalika khobar lapad laisa jeung khobar lapad ma eta kosok di JR-keun teh kumaha jaidah jadi kuba jaidah lamun aya ba ngaJR-keun kana khobar laisa atanapi kana khobar ma mangka buktina eta ba teh kosok jadi ba jaidah. Mana contohna seperti alaisallahu bikafin abdahu, alaisallahu bikafin abdahu. Anu jadi contoh lapan bikafin abdahu. Lapan bikafin jadi khobar tina lapan laisa. Lapan laisa anu dijerkeun ku ba mangka ba didinya disebut ba zaidah, ba panambah. Jadi tengah bogaan makna ba zaidah tapi tetap beramal. Alaisallahu onoto oranono sop Allah ta'ala iku bikapin kang nyukupi abdahu ing abdine Allah ya istifham inkari anu jelas dengan alaisana mangan anu jadi contohna lapan bikafin nalika aya kabuktian ba nempel kana khobar lapan laisa mangka eta disebut ba jaidah katsiron fil khobar manfi. Jadi tujadul ba katsiron fil khobar manfi. Sok kabiasaan lamun sedaya khobar dina terutama di dieu amilna wasih anu maknana nganapikeun mangka ba teh sok jadi ba jaidah. Atanapi pangandika Allah keneh alaisallahu bi azizin intiqam, alaisallahu bi azizin intiqam. Mari contoh lapan bi azizin eta lapan azizin teh jadi khobar tina lapan laisa anu mana napi laisa teh. Lapan Allah jadi isimna alaisallahu hamjana menjadi istifham inkari. Alaisa ono to oranono sopo Allahun Allah sopo Allah iku bi ajijin dan kang gagah atau napi kang gagah dintiko tukang duwe siksa. Tah lapan bi ajijin eta dijerkeun ku ba jaidah. Nah kesut ba jaidah sabab ba ieu nempel kana khobar lapan laisa. Atanapi kira-kira contohnya seperti lapan wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka wa ma lan orano sapa rabbuka pangeran sira iku bighafilin kang lali amma saking barang ya'maluna kang midamel sira kabeh. Tamana menjadi contoh lapan bighafilin. Talapan bighafilin eta jadi khobar tina ma anu amanah seperti lapan laisa nya anu amanah sebutkeun mak hijajiah teh tadina lapan bigopilin nu jadi khobarna kata pelan ba sedengkeun mak ieu manana nafi mangka ba eta sok kabiasaan disebut ba jaidah. Jadi teu ngaduhan makna ngan cuman ari beramal mah tetep da ba jaidah. Ba jaidah jeung deui dina ba jaidah mah moal boga ta'alluq. Mal ayat ta'alluqna beda jeung harap jar asli ngabogaan ta'alluq jadi mah teu sababna ba jaidah. Sok saja ba jaidah panambah oge tetep nya ulah dikena-kenakeun ayeuna ba jaidah teu beramal tetep beramal. Nya sok sanajan bari pangjejeg oge nya tukang hudang-hudangkeun we mah kudu aya jadi ayeuna amalna nya pangjejeg cenah kana ieu mah leutik-leutik oge. Kena hebat kamu udang-udangkeun atuh. Jadi pangjejeg anak bawang. Tapi tetap beramal ka itu, nya ka itu. Ngan cuman henteu aya maknaan. Nah, da teu bisa naon teh. Kena teh aya maknaan. Tuh jadi bigofilin. Talapan bigofilin ieu teh jadi khobar ti lapan mah maka bakna ba jaidah bigofilun tapi ulah dibaca bigofilun atau bigofilan tetap beramal amma ya mangun lah atau napi aya di contohna tina ayat Al-Qur'an keneh
Tina ayat Al-Qur'an mana wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Wa ma rabbuka mah hijajah eta. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tadi contoh apa? Bidhallamin. Wa ma rabbuka lan ora ana sapa rabbuka pangeran sira iku bidhallamin kang dolim lil abidi kadue abdi kadue abid kadue hamba. Wah ya istilah Allah dolim ka makhlukna. Nah ini makhluk anu dolim ka Allah. Ya, nu dolim disebut dolim teh wa usyai'il li ghairi mahalihi, nempatkeun satu perkara lain dina wadahna, lain dina kakuduanana, dina tempatna. Nempatkeun kopeah dina tukur cek basa kolot. Nempatkeun hiji perkara lain dina kakuduanana. Nempatkeun waktu lain dina kakuduanana disebutkeun dolim. Nempatkeun hiji perkara lain. Nah, ya Allah mau mungkin dolim. Geningan Allah nyiksa dalam akhirat ke. Nyiksa teh eta mah ku adilna Allah lain ku dolimna Allah. Nah, sebab Allah geus janji, nalika geus janji pasti moal sulaya. Nalika ayeuna nyiksa teh berarti ku adilna Allah kana janjina Allah. Wa ma rabbuka bidhalamin tan dicontoh lapan bidolam. Eta lapan bidolamin teh bidolamin nya kata teh. Bidhallamin eta jadi khobar ti lafaz ma hijajiyah anu maknana napi biasana amil nawase anu maknana napi nalika khobar katampelan ayeuna kuba mangka sok jadi bahna ba jaidah. Sadayana tingali bae dina ayat-ayatul anu sanes oge sami ieu nadakeun seueur. Nah hadis na kitab-kitab oge sok seueur. Wala tutasul jadatul ba'da ma bi qoli hizaziyah. Bahkan untuk ditangguhkan karena mah hijajiyah unggul di lasan sahabat mas termasuk mah ayeuna tamimiyah oge osok dijadikan ba zaidah batu deru ba'da wa ba'da tamimiyah balik ayeuna saenggeus mah jaidah surah nama anu beramal seperti lepat laisa atawa mah anu teu beramalkeun mugu ulama tamim eta sok jadi ba zaidah bae diamalkeun rek teu makna mah ngan jelas eta ba'na osok jadi jaidah gitu jaidah badamaan bani tamim sami kene tapi paling latifat ilaman mana zalik wa mauzudun fi asy'arihim wa qad toroba bahkan di aya istilah perbincangan ra'yul farisiyu fi zalika pamaratan qala la tuzadul ba'ila ba'dal hizaziyah pamaratan qala tuzadu fil khabar manfi. Jadi aya permasalahan di antarana ra'yul farisi dina masalah ba zaidah ieu nya la tuzadul ba'ila ba'dal hizaziyah sebahagia sakapeung sok nyaritakeun kecuali saenggeus ayeuna tuzadul ba'ila ba'dal hizaziyah saenggeus mak hizaziyah nyaeta ma anu beramal sapelapan nafi wa maratan tuzadu fi khabar manfi atanapi ba hizaziyah ba ayeuna zaidah atana fi ba sok jadi karab sok jadi keun zaidah nalika nempel kana khobar anu dinapikeun. Pokok waradat ziyadatul ba qalilan fi khobar la lamun dina la saeutik walaupun mang saeutik-saeutik aya sebab tadi cek pendapat sebagian ra'yul farisiyu dina masalah ba zaidah nempel kana khobar nalika khobarna setiap anu khobar anu dinapikeun seperti termasuk dinapikeun ku lafaz la sanes mulai satungkul katakan wa ba'dala wa nafin kana qad yujar dina betanana tina saeusna la napi ala atanapi jeung kana anu napikeun eta we sok dijadikeun sakapeung mah ba'na ba zaidah ya sakapeung jadi seolah-olah sok aya seperti contoh anu saeunggeus la dina syairan fakun li safi'an yauma la tu safaatin bimugnin fatilan an sawadibni qoribi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun
mafa'ilun baran mangleku awi fa'ulun mafa'ilun fakun li mangka orang pakun li mangka pakun mangka orang pakun mangka ono tuan pakun mangka ono tuan li kado ingsun syafi'an iku syafi'an nyafaatan iku syafi'an nyafaatan yauman ing dalam dina yauma ing dina ladu syafa'ah ora nono opo kang anduwe syafa'ah ora nono opo kang anduwe syafa'ah ladu syafa'atin lafat ladu syafa'atin la ora nono opo du syafa'atin kang anduwe syafa'ah iku bimuknin tadi contoh eta iku bimuknin nyugihaken kana baca idah iku bimuknin nyugihaken patila ing sakulumud siki korma patila ing sakulumud siki korma an Sawad ibni Qoribin saking Sawad bin ibni Qorib saking Sawad bin ibni Qorib pakun mangka ayana Gusti mangka ayana Tuan Sayyid lipikeun ka kuring mudah-mudahan ayana Gusti pikeun ka kuring teh syafi'an ngajadikeun saatan tapi nyafaatan yauman dina hiji poe ladu syafa'ah anu teu aya mampu nyafaatan ya yub bimukni anu jadi contoh lafaz ladu syafa'atin la eta anu amanah seperti lafaz laisa anu seperti amal lapan laisa amil sebagian tina amil nawaseh tina bangsa huruf takdu syafa'ah jadi isimna bimuknin eta jadi khobarna kata pelan kuba mangka eta sakapeung ba teh sok dijadikeun ba jaidah naon sababna aya khobar anu dimanfikeun dinapikeun kan cek tadi wa marotan tuzadu fil khobar manfi sakapeung sok nyebatkeun ulama Farisi yen ayana ba jaidah teh sok nempel kana setiap khobar anu dinapikeun seperti dinapikeun ku lafaz la katakan dina biatanana wa ba'dala wa nafin kana qad yujad atanapi dina khobar kana dinapikeun seperti contoh wa innu datil aidi ila zadilam akun bi'ajalihim id'aj sa'un qawmi ajalu sampai kan dia tawil wa in mudat lamun den ulurakan atau den andawaakan dan ulurakan dipanjangkan wa in mudatan lamun den ulurakan opo al aidi piro-piro tangan ila jadi maring papanganan lam akun mangka ora ono ingsun iku biajalihim age tah lam akun iku biajalihim age ya si kaum iku biajalihim age ya kaum id ajsa'u karena utai leuwih kasangsrem id ajsa'u qaumi karena utai leuwih kasangsrem ya kaum karena utawi leuwih kasangsrem kaum iku ajalu wong kang kasangsrem iku ajalu wong kang kasangsrem iku azalu wong kang kasan wa in muddatil aidi ila zadi lam akun ta aya lapan akun eta sebutna amil nawaseh kene ngan anu katasrif nyata tina lapan kana ya lapan akun eta tingkahna keur jadi naon sebutna kalimana fi'ilna eta akun fi'il mudhari anu tuduh kana mutakalim ngan kata pelan ku amil jawajim nyata lapan lam berarti sami sareng lapan kana anu dina fikeun cek tadi wa ba'dala wa nafi kana qad yujar jeung deui sok aya khobar kana anu sok dina anu kadinapikeun kata pelan kuba bana sok rajeun dijadikeun ba jaidah seperti contoh di dieu
lam akun bi'a jalihim talapan lam akun anu fa'ilna tanapi isimna nyata lumir mutakalim anu mustatir wujud nyata takdirna lapan ana tak isim lapan akun khobarna bi'a jalihim ditempelan katempelan ku lapan anu nabi ba idah disebutna ba idah ya. Sebab dia cek tadi terkadang tapi sok kadang dijadikan bakjar asli dalam dijadikan bakjar asli tangkuna bukan tanggu. Nah, eta contoh tina wanapi kana kon jujar kadang ayeuna kana anu napikeun oge nalika dijerkeun ba mangka ba teh bakja idah. Binakiratin umilat kalai salah wa qatali lata wa indal amala binakirati dina isim nakirah umilat diamalkeun kalesa sagelapan lesa lapan la. Nah, jadi asalna berarti umilat diamalkeun kalesa seperti lapan lesa naon lapan la finakiro dina isim nakiro sebahagian persyaratan dina ngadamelah anu amal seperti lapan laesa ieu teh nyaeta dina isim nakiro jadi geus puguh nya anu sejen mah tadi persyaratan dina harap mah dina betan samemehna dijelaskeun tadi ieu mah musannif ngajelaskeun persyaratan bisa beramalna ieu nya beramalna la seperti lapan ayeuna laesa dina tarful isma wa tansibul khobar mangka kudu pinakiro dan isim nakiro. Ada jeung lapan mah kamari dina umilat madunahin ma bapak inapi wa tartibin zukin wasab ka hapi jarin aunarpin kama bi antan mungnya azazan ulama eta tos tadi mah dina lapan la bisa beramal seperti la kasebutkeun la amal setelah lapan laesa anu tarfon ismatan sibul khobar antara disebutkeun jadi la nafi wahdah ya, la nafi wahdah mangka beda jeung la nafi jinsi amal lapan ina ieu la nafi wahdah bisa dijadikan kasebut la nafi wahdah teh dina pinakiro ya pinakiro. Tadi dia mengatakan wa amala pamadhabul hijaziyin imaluha amal laisa wa madul bali imaluha ecek ulama hijaz mah ieu bisa disebutkeun beramal sifat laisa ngan lamun cek bani tamim teu bisa beramal sama sekali bahkan walatu bahan cek ulama hijaz oke walatu malu indal hijaziyin ila bisuruti salah satu angin boga persyaratan cek ulama hijaz oke bisa beramal sifat laisa atau nabi disebutkeun la nafi wahdah teh di antara anu maka hiji ayana khobar isim jeung khobar itu da mangsa nakiro mata nafi nakiro sebagai contoh la rajulun abdulu minka la rajulun orang sapa rajulun wong lanang iku abdulu leuwih utama minka tinimbang saking sira talapan rajulun jeung abdulu eta kabuktianana jadi nakirah dua nana tak beramana lapan late seperti amal lapan laisa tarfahul isma watan sibul khobar la rajulun abdullah minka maka eta dina isim nakirah seperti contoh dasiran ta'aja pala syai'un alar ardi baqiya wala wajarun mimma qadallahu waqiya sami baharna bahar tawil kene ta'aja sobar siro pala syai'un mangka ora ana sawiji biji para syai'un mangka ora sawiji biji alal ardi ing atase bumi iku bakian kang langgeng wala wajarun lan oranono apa wajarun nggon ngungsi mimma saking barang kodok masti sapa Allah taala iku wakian
mimma saking barang kodok masti sapa Allah taala iku wakian ngaraksa saking kodok, iku wakian ngaraksa saking kodok tuh dia sami ya. Kenapa ada nakirah dua nama ya khobar lapadlah maupun ain isimna tanapi khobar atau napi deui sami kene tanah siran deui Fa'ulun mafa'ilun sami kita tahu ya nih. Nasartu ka'idla sohibun ghairu khadilin fabuwi tahisnan bil kumati hasina. Nasartu ka nulungan ingsun ing sira. Nasartu ka nulungan ingsun ing sira idla sohibun ing dalam mangsa oranono idla ing dalam mangsa oranono opo sohibun kanca iku ghairu khadilin oranono kang nunaaken iku ghairu hadilin oranono kang nunaaken pabuwi tak mangka nyawisaken sira pabuwi tak mangka nyawisaken sira hisnan ing dalam benteng hisnan ing dalam benteng bil kumati kalawan pira-pira wong kang kandel bil kumati kan pira-pira wong kang kandel hasinan kang den jaga bil kumati kalawan pira-pira kang kandel hasinan kang den jaga. Nasartuka idla sohibun la sohibun ghairu khadilin ya sami dina ayeuna makrifat kan anu nakirah ya nakirah jadi sakapeung contoh ieu aya nakirah tina makrifat tina mubtada tina isim hungkul aya jeung khobarna hungkul aya nu isim jeung khobar contoh sami wajib baru mana tuh malu fil ma'rifat sebagian ulama boga sangka yen ilapad latih bisa beramal oge dina si ma'rifat seperti contohnya syiran ya sere sami kene paharna ieu pahar kamil kene badat fi ladi wuddin falamma tabituha tawallat wa baqat hajati fi fuadiya badat pertela ya mahbubah badat pertela ya mahbubah fi ladi wudin kaya pada melan kang andue demen fi ladi wudin kaya pada melan kang andue demen palama tabituha mangka tatkala nganute ingsun ing mahbubah mangka tatkala nganuti ingsun ing ya mahbubah mangka tatkala nganuti ingsun ing mahbubah tawalat mangka mengo ya mahbubah tawalat mangka mengo ya mahbubah wabakot lan netepi wabakot lan netepi ya mahbubah hajati ing hajat ingsun hajati ing hajat ingsun pipu adi ing dalam hati ingsun pipu adi ing dalam hati ingsun wahalatlan menggon ya mahbubah wahalatlan menggon ya mahbubah sawadal qalbi ing dalam paneleng hati sawadal qalbi ing paneleng hati la oranono ana utawi ingsun iku bagian si marifat ya anak si domir si marifat iku bagian kang andue karep iku bagian kang andue karep siwaha ing lian ya mahbubah
siwaha ing lian mahbubah walaan hubiha lan orang saking demen mahbubah lan orang saking demen mahbubah mutarohian iku mutarohian iku mutarohian noet teh ngomong-ngomong atau napi nyeritakeun iku mutarohian noet badak fi'ladi wudin jadi geus ngadohirkeun ieu mahbubah kana rasa cinta kana rasa demenna geus ngadohirkeun sisi mahbubah kana rasa cinta anu disimpen palama tabi Tuhan samangsa dina waktu kuring nuturkeun atanapi manggihan sami keneh kaya si mahbubah tawalat karakah aja nah ninggalkeun atanapi ini wapapat hajati ibu adi atuh cita-cita kuring teh jadi terpendam di hati wahalat sawadal qalbi ujung ayeuna nyangkaru ieu si mahbubah tetep dina hati jadi tetep we la ana bagian tah jadi contoh ya la ana orang notingsun iku bagian kang andoe karep siwaha kana sarian si mahbubah sebab geus murag lopena kadinya ya teu bisa kang mana-mana deui dipangbalerkeun oge walaan hubiha jeung teu bisa cinta ninggalkeun ka si mahbubah walaan hubiha lan ana saking demen mahbubah iku mutarohian noet tagonggorohan noet nyarita-nyaritakeun deui jadi cerita misalkan ongkoh nembongkeun kacintaanana ongkoh nampi tapi pas disampeurkeun dengan murungkut karena ini ongkoh nampi ongkoh di WA ngajawab ongkoh ditanya itu ieu ngabalas papangi senyum wae pas diapelan karena nyumput ke kamarna itu kumaha bauna parawan tulen gitu parawan asli lain aspal beda jeung parawan anu aspal asli tapi palsu asli tapi palsu aspal karakah nyampurkeun lain disamturkeun burungkut manehna nyampurkeun ieu awean nuturkeun parawan eta disebutkeun jadi wahalat sawalu qodatunya bakiat hajati pipu adi aturan asalna geus kabayang-bayang arek mesraan teh keduduaan eka wangkong atukeun yang karudina hate kabayang cita-cita wahalat sawadal qalbi sehingga ayeuna tetep sok sajan bari kitu ieu si mahbubah teh yang karudina hate geus tergurat geus terukir gitu dina hate teh lana bagian geus moal kamana deui si wau tetep kadenya kana moal nepi ka sali cinta teh moal ditepikeun di kana salian tinu ieu mahbubah walaan jadi cocok lapan laana cek tadi pan kudu kana nakira tadi dia lapan la ternyata sok bukti oge kana isi makrifat punya contoh lapan laana paling ana si makrifat kusabab da ieu si makrifatna kusabab isim domir nya isim domir tuh ini bukti ya karena marifat wajah mabadu nama kotu malu tapi di dia sebagian untuk sadayana gitu sebagian sok ayah pintu kagaliban mah kan isim nakir wa talapa kalam musannif di DG pi hadal bait pamaratan qala innahu muawwal wa maratan qala innal qiyas alaihi saibun aya eta syarat nu pertama ayana lah bisa beramal nyata karena ieu seperti lapan laisa teh kudu kana isim nakiro terus syarat nu kadua sami sareng dinama kudu tartib surahna ulah miheulakeun khobarna manderikeun kana isimna sebagai contoh laqwa iman rajulun ulah teu bisa beramal ya lapad lah tetep laqwa imun
bisa beramal. Terus salat anu katilu nya ulah diudar dina pangkat napina maksudna ulah dijadikan isbat pala taklu la rajulun illa ulah diudar kelapan ila napina kan layan takilu nabiu bi ila ulah sampaikeun napina diudar kelapan ila seperti contoh la rajulun illa abdola min jaidin mangka ieu lapan la teu bisa beramal sababna pangkat napina jadi teu aya. Sedangkan bisa beramal teh pancen tadi kudu ayeuna pangkat napi kudu tetep dina napina atuh lamun misalkeun diudar ku lapan ila mah jadi pangkatna isbat lapatna isbat nalika geus jadi isbat ieu lapan la teu bisa beramal deui jadi keur pangkat napi sajatina napi we beramal sate ai geus aya anu mudar tina pangkat napina geus kanyahoan ayeuna atau napi dikecualikeun dinapikeun napina diisbatkeun salat diudar pangkat napina ya jelas kelapan ila contoh maka yang teu bisa beramal deui teu bisa berkutik deui lah ya nama ieu lapan la teh jadi mulku teh ye binasbi abdol bal yajibu rokmuha dinasabkeun lapan abdola eta kurang tepat sabab lahna geus diudar kelapan ila balik ayeuna wajib rafa jadi bahasana rajulun illa abdolu min jadi nya larojul oranono teh wong lanang iku illa abdulu anu lebih utama ya sirjul min jadin saking hijai. Nah, jadi bacana jadi bahasa abdulu deui ulah abdola sebab aya tanu ganjelna lapan ila kecuali diuweuhkeun heula ta ilana kakarak bisa lulus bisa beramal ai masih kana aya lapan ila mata lapan ila nya moal bisa aya hubungan beramal lapan la ieu kana lapan rajul sok sanajan atawa rajul kana lapan abdola sok sanajan ieu pada isim nakira kan ieu lapan ila kan gaganjana menjadi penghalang mah leungitkeun heula lapan ilana bisa beramal ya tah jadi penghalang aya halang lajeng deui sakumada betan umilat kalaesa lapan lata. Terus wa amma innafiyah kalitena wa qad tali lata wa inda jeung ayeuna innafiyah jadi tengah nama dipapaina tina inna lata teh aja lata tapi lah nyebatkeun takna tak jaidah eta gitu kata nabi tak panambah tetap dina anu jadi pokokna mah lapan lakna namun yang disebutkan lapan anu merokap lain lapan pasito terus wa inda amal wa in oke wa qatali lata wa in jeung lapan in dal amal dina ieu beramal tercatat tengahna wa cek ulama Basrah mah di ulama Basrah netapkeun dina lapan in anu ngabogaan makna napi cek ulampahan menurut ulama Faro henteu beramal untuk beramal, untuk bisa ayeuna jadi amil nawasih. Sedangkan madhab ulama Kaufah nya Khalal Faro annaha salian Imam Faro annaha tu malu amal laisa bisa beramal ya teh lapan anu bimakna nabi teh seperti lapan laisa. Qala bihi minal bisriyin Abul Abbas al-Mubarrad al-Mubarrad Abu Bakar bin Saros wa Abu Adi al-Farisi wa Abu Atah bin Jinni waktara musonifah kan ngiringan musonif oge dina pelebah alasan di Makkah sebagian pendapat ulama Kaufah wa jama'an nafi kalami Sibawi rahimahullah ta'ala asyar ila dalika wa qad warodas qala ki syair ya syair ini bahan ya in huwa mustawliyan mustafilun maf'ulatun mustafilun bangun sare mustafilun maf'ulatun mustafilun maf'ulatun mustafilun huwa mustawliyan ala ahadin ila ala adafil majani bangun sare tinggal in huwa orano sopo wong sawiji in orano huwa sopo wong saiji iku mustawliyan kata iku mustawliyan bisa
ngalahaken iku mustaulian bisa ngalahaken ala ahadin ingat song sawiti ila ala adapil majanini angin ing atase leuwih apase pira-pira wong kang gendeng angin ing atase leuwih apase pira-pira wong kang gendeng angin ing atase leuwih apase pira-pira wong kang gendeng in huwa mustawliyan ala ahadin para nosokong sawidi iku mustawliyan ala ahadin bisa ngelehkan ke jama ila ala adapil jemajan ini terjadi contoh lapan in huwa mustawliyan lapan in ya sebutkan in nafiyah anu nganapi ke wa jadi isimna mustawliyan itu jadi khobarna beramal musonib ngiringan kana madhab ulama kaufah sareng madhab imam anu sanes yang ngiringan kana yang lapan inteh beramal seperti lapan laisa inna nu bukan in mana nafi kitunya in nafiyah inna sabab dina in ge aya in nafiyah ma anu amal seperti laisa nya teh aya in muhaffafah min sakila ma amal lapan inna beda di in sartiyah in jaidah lain deui ieu mah disebut in bimana nafi anu amanah seperti lapan laisa atau contoh waqala akhar inil mar'u maitan bin kidoi hayatihi walakin bi ayyubgha alaihi payuhdala inil mar'u sami tawil ya inil mar'u oranono in oranono sopal mar'u wong sawiji iku mayitan mati bikin bin kidoi hayatihi sabab tutup uripe ya si mar'u bin kidoi hayatihi sabab tutup uripe si mar'u walakin bi ayyubna tatapine sabab yen tak den kalahaken walakin bi ayyubna tatapine sabab yen tak den kalahaken sopo alaihi ingatase ya si mar'u yata si mar'i payuhdala mangka den hina akan ya si mar'i payuhdala mangka den hina akan ya si mar'i jadi contoh lapat in almar'u mayitan ya, in almar'u mayitan in mar'u in henteu aya pisan almar'u sahiji jalma mayitan eta jadi maut atau napi maut bin kira hayatihi mautna lain ku sabab ayeuna beak ayeuna uripna jadi ini jadi contoh lapan mar'u jadi fa'ilna jadi isimna mayitan eta jadi khobarna tak jelas di dia lapan in nafiyah beramal selapan laisa lamun teu aya hiji jalma orna in teu aya hiji jalma mayitan maut bin kirayatihi ku sabab beak kahuripanana jadi ku ayana beak kahirupan teu aya hiji jalma maut ku sabab beak kahuripanana kahirupanana wa inna ma yakunu walakin bi ayat tatapi na ayana eta maut teh santi jalma nalika ayana nu maut eta ku sabab yubna atanapi didolim anu teu bisa ayeuna dikurangan tina pangdolimanana tadi contoh memang dimaksud mana inal mar'u maitan bin kidoihi jadi mana nama maksud dia teh betana mah laisal mar'u maitan bin kidoihi hayatihi daya jalma maut ku sabab ayeuna beak umurna lain kitu wa inna ma yakunu maitan indama yamutu dolman pastina ayeuna pastina maut teh jalma teh ku sabab dolim duna ayyut tasawuf min golmihi anu taya batas ukuran dina panggolimanana maut hiji jalma lain ku sabab maut secara hakikat lain ku sabab maut dina kahirupanana beak umurna tapi maut teh hiji jalma ku sabab aya panggoliman dina dirina tetapi sifat dolim geus beak umurna maksud beak umurna teh kasebutkeun jalma maut dina pada teguna
lamun jalma geus kaentepan sifat dolim anu daya wates wangeuna ka pangdolimanan cek tadi bahasa dolim teh wan usyain li gori mahalihi kuduna usumna beunta dipake bobo we tah kayak mawat jadi mawat teh itu sebab eueuh roh teh dari mawat mah sebenarnya mawat secara urusan carita mawat dicabut nyawa mah penyebabna naon sababna make dimawatkeun ku Allah sabab geus beak rezekina jelema dimawatkeun geus beak rezekina geus eueuh geus tepi ka dinya matakan mesin di ICU kumaha dimake parabot itu ieu ke mesin ada geus teu boga bagian rezekina geus mawat dicabut nyawa teh memeh dicabut nyawa teh malaikat Ajrail malaikat ayeuna Mikail malaikat anu mengurus tentang rezekina eta teh geus kuluang kelejong ka ditu ka dieu yang rezekina bahwa ninggu geus eueuh geus beak maka paksa dimawatkeun geus eueuh sawak-wak acan eueuh sanapas-napas acan jadi lain ku sabab ngora ku sabab kolot lain ku sabab gering lain beak rezekina beak rezekina tah ya kena rezeki mah pasti hirup kene geus beak dari batas ku Allah rezeki teh ti lahir mahfud di zaman ayeuna lahir mahfud di lahir mahfud geus dibatas maot ngora kene berarti rezeki geus beak sakit teh ieu mah panjang umurna berarti rezekina aya kene be padahal mah geus teu bisa naon napas rezeki napas aya kene sebut rezeki teh anu geus ngaliwat anu ngaliwat tikol rezeki aya kene dalam mencerita urusan sebab penyebab mawat matakan teu ukur ku ngora teu ukur ku kolot teu ukur ku budak ngarang-ngarang geus beak rezeki mah rek budak kene ge dicabut atau nepi can beak kene rezeki mah geus aki-aki geus ratusan tahun ge dihirupkeun teu poe aya kene rezeki can dicabut boleh nah jadi lain cerita maut secara lepas nyawa tidinya dan secara hakikat mah maut di dieu mah maksudna seperti bahasa setiap jalma anu dicabut kahirupanana maut secara hakiki dan saeutik jalma anu geus dicabut nyawana tanapi geus eueuh di duniana tapi kal kaya hirup we seperti para alim ulama seperti jalma-jalma anu neueun kahadian keur waktu hirupna nepahkeun kalusan kasa sama ke waktu hirupna kal kaya aya we kaya aya dina pada meunang kasebut we meunang kaucap we itu beda jeung anu jalma anu doli waktu masih kene can beak umurna oge masih kene di dunia kene oge kal kamayit kaya mayit we teh kamayitin seperti mahawat jadi bangke najan aya oge anu eueuh guna nama gitu eueuh guna nama anu dolim mah kaya mawat najan bari kayaan padahal di dunia kene teu dimaksud makna nama nu contoh mah ieu contoh dina lafadna ieu in beramal seperti lafad laisa anu ieu bimana nafi sanes lain aina in muhaffa sanes atana lain in muhaffa sakila atana lain in sartiyah atau nabi lain in jaidah. Wa dzakara Ibnu Jini fi mahsabi anna Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu qara innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum satal Quran binasbil ibadah. Ya, innal ladzina tad'una innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan in asana in di bahasa inil ladina tegur sabab ini sakin itu kunibari kabir kasri inil ladina orang ono uteo akeh tanuna kangen waya siladina kang undang ya siladina miltunilah saking salian Allah iku ibadah tak dibaca ibadah ya eta jadi khobar tina lafaz in anu bimana nafi beramal la yustaru fi ismiha wa balha yakuna nakiratain henteu disyaratkeun dina pelebah in di dieu dina ayeuna baik isimna atawa fi khobarna kudu isim nakirah balik beramal baik dina nakirah atawa dina ma'rifat lafaz ieu contoh in rajulun wa iman
tah orang nu teu lanang atau orang nu soporo julun wong lanang iku ko iman atau napi wa in jaidun al qaima ya pada makrifat wa in jaidun al qaima wa in lan orang nu sopo jaidun hijai iku al qaima kang adat. Jadi di dia pada makrifat baik nakirah atau napi in jaidun qaiman tah makrifat jeung nakirah jadi beramal tetap. Jadi amal na ieu lapan in seperti amal lapan laisa henteu disyaratkeun kudu isim nakiroh beda jeung tadi lapan la. Ya. Tapi di dia ulama Basrah mah teu ngiringan kana nyabatkeun beramal. Ngan ulama Kufah sareng nu sanes-sanesna seueur anu ngamalkeun kana ieu lapan in anu bimakna nafi seperti amal lapan laisa. Terus di lapan lata sakumaha betan cek tadi wakot tali lata wa indal amal lamun dia lapan lata eta sematkeun lana memang la nafiah lamun heuh dijadikeun lapan lata teh lapan anu murokab tersusun tina dua kata hiji la nafiah jidat ditambahan alaiha ta taknis waktu hatta jadi lata wa madhabu jumhur annaha tu'malu amal laisa diamalkeun dia seperti lapan amal lapan laisa di lapan lata teh sebab lana tetep pangkat nabi ngan kapere katampelan ku tatane sanu dipatahkeun. Jadi amal silapan laisa ngarapakeun kana isimna ngarasakeun khobarna ngan biasana ditangtukeunana pikeun ayeuna la yudkaru ma'al ismu wal khobar ma'an. Biasana anu ta ditangtukeun pikeun ayeuna anu dibuang isim jeung khobarna. Itu bal inama yudkaru ma'aduhuma. Ya, wal kasir pilih sanil arab hadku ismuha wa baqahu khabaruha kalau ba'ana mah sok dibuang teh nya isimna ditentukeun khobarna seperti pangdi Allah taala wala tahina manas bi nasbil hina au dipal ismu wa baqiyal khabar wa takdir wala tahinu hina manas wala tahinu hina manas wala talhinu hina manas teh mabur walata lan orang opo alhinu takdirna mah opo alihatna walata lan ono mangsa hina manas iku hina manas ya. Mangsa mabur mangsa mobil mangsa mabur tapi walata asa takdirna walata hinu hina manas walata lan orang ono opo alhinu mangsa hina manas iku hina manas iku mangsa mabur palhin ismuha wahina manas eta disebut khobaruha. Jadi kaseureuna sok dibuang isimna tetepkeun ayeuna khobarna. Wa qad quri'a sududan walata hinu manasin dibaca hinu manas didapatkeun alano ismul lata wal khobar mahdud dibuang khobarna wa takdir walata hinu manas lahum hinu manas lahum aya walata hinu manas kainan lahum takdirna wada wal murad bi qali wa hadfu dirofi ila akhirul bait kan sun musannif tadi dina betanana wa ma lilata bi siwahin amal wa hadfu dirofi asa wal asu qola katanya. Jadi dina lapan ayeuna lata dina saliwanhin eta ge beramal ngana hadfu dirofi dina ngabuang ayeuna dirapakeun surah dirapakeun berarti isimna ngabuang isimna eta leuwih masyhur tinimbang ngabuang menjadi khobarna dina lapan lata ya. Tadi dina salianhim beramal ilama dzikri sibawa min anna lata la tumalu ila pilhim cik Imam Sibawi mah kecuali bisa beramal lapan lata dan lapan hin hungku wahtuli panas pihi pakola kaum al-murad annaha la tumalu ila filabil hin cik sebagian kaum memang perlu beramal na lapan lata teh angin nempelna ka lapan hin wala tumalu pima roda pahu bahkan untuk beramal karena muradibna maksudnya teh hin teh pan masukna kana dorong zaman termasuk peraturan nahim ya saah atau nabi misalkan yaum sampai kene wanawi wakola kaum al-muradana wa tumalu ila bi asma'i zaman cek sebagian kaum deui nyebatkeun kuku beramal dina salian lapan hin oge asal masih kene dina termasuk isim zaman jadi patumalu bil lapan hin wa bima jada roda fahu
bisa beramal kan lapadihin termasuk karena numerodipna sudahna karena sesama isim zaman min asmi zaman wa min amala fi maradafahu fi qalihi nyawa min amaliha fi maradafahu tina sebagian contoh beramal na lapad lata kana muradif lapadihin seperti misalkan kana salian lapadi kana sa'a contoh dina bahar dina siran bahar kamil bahar kamil mutafailun nah di manhubotu wala tasa'ata mundamin wal bagyu marta'u mubtagihi wahimu nadimu nalangsa sopo al-bugotu nadimu nalangsa sopo al-bugotu piro-piro kang lacut walata sa'ata mundami tah latanya dibuang isim lacut tadi nya dina sakumaha betan wahad kudirofin pasyah walata lan oranono mangsa iku saatan mundami mangsa nalangsa iku saatan mundami mangsa nalangsa wal bagyu lan uti lacut iku marta'u utawi tanggung jawab iku marta'u mubtagihi utawi tanggung jawab wong kang pada nyupri bagyun utawi tanggung jawab wong kang pada nyupri bagyun wahimun lan abot iku murta'u mubtagihi utawi kang nanggung jawab wong kang pada nyupri bagyun wahimu iku abot keun lamanan heula lihat deh. Ini contoh lapan nadimal bagiatu walata sa'ata mundimi tah lapad lata beramal karena salian lapad hin oge asal masih kene dina sesama isim zaman seperti contoh lapad sa'ata takdir nama walata hinu sa'ata mundimi atanapi walata sa'atu bisa walata sa'ata mundimi ya sa'ata mundimi saat mundimi eta amal sakelapan latan jelas beramal seperti papan laisa walaupun tidak sebagian anu ngagaduhan persyaratan tertentu aya nu bebas dina persyaratan dan seseurna ieu nganggo persyaratan termasuk ieu amil nawasah keneh ngan tina jihad ayeuna seperti lapan laisa dina pada jamidna kitu nya na pada jamidna jeung di baik dina pada zamin atau nabi dina makna nabi terus dina amalna terus jelas ya diantaranya nyata lafaz ma wala jeung lata jeung in af'alul muqarrabah wallahu a'lam wa badama wa laysa